Ada ya keren kan. Oke, gak perlu loba banyak, alungkeun dah langsung kadinya. Khusus dina video ieu ke urang erek nyepil cara ngaherangkeun bedog. Soalnya ieu aya nu nanya ieu si Mang ieu ting si Bang saha pokona namanya cenah cara ngaherangkeunana make naon gurinda naon. Tangke ku urang di bejaan nya make naon-naon mah jeung sepil carana engke di akhir video omat lalajan pikeun ka akhir ulah di skip. Tah ieu urang potong heula nya bedog ieu teh cenah bedog Patimura euy pokona mah anu keren teh geuningan cenah ngan hayang leuwih dikerenkeun deui hayang diletikan soalna heuh cenah gagariba gede teuing. Jadi ieu video ieu mah kurang di judalanna teh merubah golok Patimura menjadi golok tukang ngalamanuk tah gitulah judul namanya. Ieu kurang dipotong tuh soalnya ka tukang nama tadi teh lain baja nya ieu teh full tank tadi nama ngan palebah full tankna ieu lain asli euy tapi nu disambung bari eta ge lain ku baja. Jadi baja nama palebah hareup mah hungkul mata kurang dicokot palebah hareup mah hungkul oge ieu palebah luhurna soalnya dicokot nu kanalna we sabab bener ari ka hareup nama eta teh rada ipis jadi moal pati keren lah nya tuh. Ieu proses demi proses sama kumaraneh lalajoan nya ieu proses nama sepertikeun kieu biasa tah ieu teh caritana mah lain nu budak tadi euy lain nu si Gani tapi ieu teh anu si Aa tadi teh cenah mi HP hayang pangomeankeun ayeuna rek kalebak heula engke balikeun cenah disampur. Oke cik urang teh atuh Gani urang omean ka dieu keun eta sapertikeun kieu ieu dina pelebah buntut mah dibulak-balik sapertikeun kieu digoyang mujairkeun langharah tereh tuh nya tah. Singkat cerita nama ayeuna geus alus tah ayeuna urang lanjut kana pelebah hareupna urang pek-prekan sapertikeun kieu euy pokona mah ieu carita nama jadi barudak teh euy si Gani teh ulin ka dieu yeuh tadi barudak nu duaan eta teh si Jidan si Gani ulin ka pana cenah yang milu ngonten ci urang teh hayu gaskeun ngalah rame lah ngarah teu baca hungkul sorangan ci urang teh urang ngarah aya batur tah kieu carita nama ayeuna geus mulai membentukan guys carita nama geus kieu tuh nya geus sedikit sesuai harapan tah ayeuna urang lanjut ka si Jagur euy tadina palebah si Jagur ieu teh urang berebetkeun nya dina palebah berebetkeun age ieu moal lila soalna si Jagur mah da magean age ngan saukur ngarapihan soalna tadi teh da geus naon geus ngabentuk nya geus alus saya hasil akhirna mah saperikeun kieu tuluy ayeuna lanjut kana perapihan nya ieu kana perapihan make gurinda nya batu gerinda urang makena sok merek ginik soalna ginik mah mantap cik urang mah jadi mun karasana teh seukeut kitu oge rada awet oge harga di berkualitas hemat di kantong pokona mah murmer pokona mah yuk maraneh bisa rek meuli mah kumadinya ketang eta mah da bebas ari milih merek nu mana-mana oge ngan urang makena sok nu ieu tuh ieu urang lanjut kana proses perapihan tuh masih kena dikieukeun diherangkeun digencelangkeun caina urang ganti make hamplas susun tah ieu hamplas susun teh anu geus urut teh nih guys anu geus rada dempak teh nya ngarah naon cik ngarah alus kitu nya ngarah teu sakeuting enak urang sipu heula euy tah lamun dina proses nyimpunna ieu ge seperti biasa urang skip teu kudu lila-lila ayeuna angkat anclomkeun. Tah ayeuna urang lanjut kana proses tadi guys cara ngaherangkeun tah jadi carana teh kieu guys nya kurang sepil tah ieu aya bedog hideung ieu make hamplas susun teh kudu nu geus kieu guys anu geus rada dempak nya ulah nu anyar. Tah ayeuna carana teh dikieukeun tu palebah tukang nama bisa digesek-gesek sapertikeun kieu oge teu naon nya tarik oge teu naon palebah tukang nama soalna da palebah tukang nama alus oge ngora kitu ngarah kuat teu potong jadi tah ayeuna terus di bersihan seperti kieu dioles-oles make hamplas nu kieu nya omat ieu pargi ngaherangkeun teh jadi lalaunan imah ulah didedetkeun saburatna selepan we sapertikeun kieu tah tuh ayeuna alus sama kana caikeun heula ngarah ayeuna tiis deui tah ayeuna gesekeun kana lamak mun aya mah ieu mah da eueuh urang kana calana rela lah urang ngorbankeun ieu dihideungkeun calana urang dikotorkeun demi maraneh nu sok nonton. Tah ayeuna make naon masih hamplasnya da ieu alat terakhirna ge hamplas memang cara ngaherangkeunna ge make hamplas kieu kitu ngan anu geus rada dempak kieu nya naonnya nomor 100 bentuk salah mah ieu teh tah tuluy kitu di kieu-kieu tah carana teh tuluy tah lamun geus kieu mah nya ayeuna sakedeung deui urang lanjut kana palebah hareupna da ieu tah bakal ngagencelang geurana teu naon di kieu-kieu jadi digesekna teh sapertilu hareupna mah ulahnya ieu mah 2/3 di belakangna tuh nya tah palebah tukangna tuh ieu ngagencelang tuh alus nya tah tinggal palebah hareupna ieu kana caikeun heula bieu oge nya kana caikeun deui sing tiis ayeuna palebah hareupna mah tulalaunan pisan perikeun kieu tuh. Nah lalaunan nya sing lalaunan pisan hareupna mah nya ulah didedetkeun pokona mah asa guluyurna we kitu ngarah teu ngarobah kana sipuhan nya ieu carana urang meresihan ngakinclongkeun ku selepan make hamplas susun anu geus rada dempes tanpa merusak sepuhan ge sapertikeun kieu tah tuh ieu geus hade tah nya tah ieu cara hareupna mah kieu lalaunan tuh nya tuluy kieukeun tah siriwikeun lalaunan ieu payaan tol ieu mah kitu tah ieu hasil akhirna mah geus beres nya tuh ieu mantap pisan geus alus pokona mah geus ganteng suranteng tah kitu secara nama euy tah kana caikeun terakhir mah ngarah tiis ngarah alus tuh euna urang bikeun tah ka si ieu yo geus beres alus teu Mantap.